Orang tadi jam 10 teh ka imah bibi. Ning digedor-gedor eueuh bibi. Ka mana nih? Oh, anu ka imah. Heueuh puguh. Keur salat duha bibi mah. Hmm. Tumben bibi aing salat duha. Ya keur hayang naon ieu. Keur hayang naon di bibi? Ih, cek Pak Ustad oge lamun urang salat duha bakal ngabukakeun pantau rezeki eta teh, A. Oh, udah bener tapi na. Toh, gitu nerap bi pengajian teh. Ya guys ya, nerap aya nu bibi aing. Aya kamajuan anjir pengajian teh diterapkeun. Ayeun cing ya. Kan bibi teh meureun geus salat duha tah. Terus pan ngadua meureun ka Allah, bener teu? Heeh. Bibi misalkan keur boga kahayang ieu teh cenah caritana teh. Cing eusi doana urang hayang nyaho. Cing, naon eusi doana? Kieu Geus ya. doa nama ye. Ya Allah, pasian abi rezeki, wios rezeki batur oge, ka abikeun we heula. Soalna abi lieur ieu jeung si amplop, Gusti nu hajat, A. Ini rabeng eta juga engang. Heeh. Nya. Tapi dah bebas ya guys ya. Aing ngadoa mah nya ka Allah nya bener teh da Allah mah maha beunghar nya gitu. Tapi jeung aya make rezeki batur dikabibikeun heula kumaha ieu teh ajar konsepna ya. Ulah kitu atuh bi. Batur meureun teu kabagean ya guys ya. Batur ge sarua meureun butuh aja. Ha bisa wae ya kokol cuangki biaing ya. Brad, ari dirinya resep kana balap tuh Brad. Ya komo we ceng. Aing mah balap GP, balap F1, road race. Nun teh dilalajoan ku aing mah balap keong. Tara ku aing teh dilalajoan lan kesal ceng. Balap keong mah kumaha deh? Lalajo ati suk ieu Brad. Lajo ka meuni. Ka Solo Brad. Balap naon di? Balap stasiun geuning Brad. Nying anggar saroceng ieu. Please ceng. Ya eta mah stasiun balapan, lain balap stasiun mantong dibalik-balik atuh sih teh. Ya. Pan stasiun mah eta teh terminalna kareta. Pan ngajedig meureun cicing, pira kurek dibalapkeun. Leuwih kesal ti lalajo keong atuh meureun sih teh. Parah anjir. Ya, stasiun balapan mah laguna di dikempot geuningan. Stasiun balapan aya ucing nogana nyiru bijil si saroceng tah ya guys ya. Nying. Jadi si saroceng mah guysnya bijil teh anjir lain tina beuteng indungna, tapi tina nog ucing, apa nog ucing. Kemang pasir geuningan. Hah, bisa wae ya anjir nog ucing. Musingkeunna saroceng mun ngobrol ieu. Parah anjing. Aceng teh kadatangan ku Adi euy Brad di kota Brad. Ngan manehna teh hayang dikawinkeun Brad. Ka dieu teh Kusaha? ku Aceng Brad. Atuh kari kawinkeun we atuh nonesena. Eta Brad. Hayang kawinna kawin sirih Brad. Pan geus apal. Di urang teh ayeuna mah Brad. Seureut teh geus hampir punah Brad. Geus langka. Kumaha mun diganti ku eta Brad? Kudun salam geuning Brad. Nying. Parah saroceng ya rempag anjing. Wah ebah. Ye. Maksudna anjir kawin sirih teh ceng henteu make daun ceng. Henteu make daun seureus henteu. Nah make jeung diganti ku daun salam sagala atuh. Sakalian ku daun kahitutan anjing. Parah saroceng. Ye, kawin sirih teh nya eta kawin agama. Henteu boga buku nikah hungkul, teu tercatat di negara. Ngerti teu? Terus make buku naon atuh Brad? Anjing beuki jauh ieu anjing. Parah saroceng. Make buku bon di warung maneh pan loba tah buku bon di warung. Maneh sok ngebon geunaan ka warung tah make eta buku eta we. Anjing ni ripuh teh ngobrol di saroceng ieu. Hah bisa wae ieu. Can kudu buruk ieu. Alah, awewe rek masak make kudu disalaman segala rupa. Keur ngaran naon nih Lur? Iya ceng awewe rek masak, bejana awewe urang teh rek ngaliwat cenah lamun di daunan nu kieu cenah sok seungit. Atuh mah lamun bangsa masakan kudu daun nu kieu nya Lur, daun naon Lur ieu ngaranna Lur? Heeh, iya teh aran daun salam, ceng. Urang kan teu apa da sok
Awewe nu masak urang mah teu apangan cenah lamun ngalah daun nu kieu daun salam sok seungit cenah ngeunah euy. Nya urang ge lur, awewe rek nyieun opor sia lur, meureun disalaman ngeunaheun lur. Heeh bener ceng. Sarua make salam ngeunah engke ceng. Ngan ieu mah carana ngalahna ge kudu make salam ceng. Darana ge salam. Urang menta atuh lur. Heuh sok ngan kudu salam heula maneh. Nya atuh lur, gampang masalah salaman. Heuh sok Lur. urang nganturkeun heula ieu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teu ngartieun sigana ieu mah euy. Sigana ieu mah salamna bahasa Sunda. Geura lah deui. Sampurasun. Sampurasun. Lah, reaksina naon? Si dulur sigana ieu mah ngabobodo di bae ka Aceng euy. Arek ngalah bisi kumaonam lah. Bisi matak geuning. Maceng mana geuring can ngalah keneh wae cenah awewe mah naik masak. Teu daek kumaha lur, urang geus assalamualaikum bisi teu ngartieun. Duh, woi lur, sial kacida ampun. Karek ge kamari, urang dicarekan ku dokter, kanyaho serangan ning didinya. Bio. Ampun, diamuk di wae ku dokter beda. Pamajikan lebih kapipiluan di ngamuk. Mentak urang pundung yo. Kunaon? Kan pamajikan gering, urang dibawakan dokter. Ke dokter mana? Eta, nu biasa, dokter Karja, nu parapatan Ciakar teh geuning. Astagfirullahaladzim. Lain sial si teh mah, sia nu teu hideng. Goblok maneh. Emang pemajikan maneh si teh beruang madu dibawa ka dokter Karja? Pan nyaho si teh dokter hewan ka sebelah. Ampun. Alus tuh dipepege maneh sia. Pemajikan maneh. Kacida sia mah. Oh pamajikan ka dokter hewan. Bisa salilana tamolor tadi posrona. Edam ieu kopi madep kieu anjir. Cobaan geura. Bong ah, rek sare. Ih. Didinya mah justru rek sare kudu ngopi. Bayangkeun ku didinya sare terus ngimpi ngarona rek kumaha. Can ngopi ngarona anjir. Lungse sia hudang teh. Gejlig ieu mah. Sugan teh mah nular. Naon? Eta celepeung. Kan orang cukup di dinya nu jejak urang nu kurang. Mohon atuh. Mohon. Mangga. Lap klip. Diregapkeun dari urang ngomong. Ieu mah siga nu ngarti. Asup tina celika tuhu, bijil tina tuur, kadang-kadang tina bujur. Ampun da katempuan mah siga nu pinter. Wawanianan, urang teh geus betah dina soak dina celepeung. Hayang-hayangan. Pemirsa, Cik atuh abi dicarekan ku seuna. sekali-kali mah euy. Ulah cenah abi Cilepeung. Sing ngarti. Galak. Ulah sok hayang-hayangan. Kope mere jeung manehna Cilepeung mah. Barina ge urang mah teu rido. Oh, ego lah. Cik mantong.